Assalamualaikum, Sampurasun. Kumaha kabarna barudak sadayana? Mugi sararehat sareng aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Tepang deui sareng Bu Guru masih di pangajaran hiji basa Sunda. Ngeunaan mikanya asa satuan jeung tatangkalan. Kamari urang sadayana tos diajar nembangkeun pupuh kinanti. Ayeuna Bu Guru bade nyontoan pupuh Mas Kumambang. Sateu acan diajar nembang Mas Kumambang, urang kedah terang heula naon eta Mas Kumambang. Mas Kumambang watekna nyaeta nganggambarkeun kanalangsaan. Apa itu watek? Watek itu adalah karakter. Jadi Mas Kumambang itu berkarakter menggambarkan kesedihan. Jumlah padalisana aya 4. Apa itu padalisan? Padalisan artinya baris. Dina satu bait aya 4 padalisan. Masing-masing padalisan aya kudu laguna nyaeta I A I A. Anu gaduh buku midadami buka kaca 7. Bu Guru bade nyontoan 3 bait. Duh manusa mana kaniaya teuing teu aya ras-rasan abong ka makhluk nu laib nyiksa henteu jeung aturan. Hulu abdi karaosna langkung nyeri tulang asa bejat tanduk mahpon kitu deui taya raos keuneuneuna nak dikinten abdi teu ngarasa nyeri pedah kabisana tapi yaktos namah abdi ngan bakating kumaula. Tah eta anu nembe teh conto tembang Mas Kumambang. Pek ayeuna hidep latihan sewang-sewangan nepikeun kabisa. Sanggeus bisa rekam video kintunkeun ka Bu Guru sareng pagurunya.